Rasulullah ge panalah hampir-hampiran gitu teh. Nya, ari teh cinta ka Rasulullah. Lamun Rasulullah aya nu ngahina, urang dulu amak moal. Cinta ka Rasulullah. Ari Rasulullah Nabi Muhammad sabaraha istrina? Aya nu nyebatkeun 8, aya nu nyebatkeun 11. Ari urang lamun dipoligami kumaha kan sateu. Cincung sanu sanggup dicandung. Aneh orang kasih Ahok nyawa Penista Agama ayat 52 Al-Maidah. Urang udah eta ayat eta adisa ayat 3 ditolak. Ya, mohon kenapa eta adilna nu sesah mah. Matak paingan atuh hadiahna ge 2 lawang surga. Sing sajalma anu laek dicandung bareng ridho teh 2 lawang surga eta teh. Ngan hese eta teh. Hese ridona. Nyeri ate gitu teh kitunya mun bisa hiji we kuda eta mah takdir sama Bapak sumun takdir sabab ari jodoh mah lain kahayang da loba nu nyalung pamanehna lain dasar kahayang ya lain kahayang Pak nyalung teh so da loba nu hayang nyalung ari teu ditakdirkeun saha contona paus sadar we hayang nama 4 teh. Jadi takdir kan hiji we geuningan. Si muring pernah boga babaturan 3 pamajikanna, supir bos. Lain si Mas genah pamajikan da 3 dinya mah. Alah tan. Nah nyebak tarang. Mun didinya apa hayang jiga didinya we hiji. Nah kumaha? Dan nu kolot teh gering wae komplikasi. Kulkas dijual, Magicom dijual, tinggal TV hiji deui. Oh geringan, atukeun bae pan aya nomor 2. Halah eta nomor 2 tah. Nah kumaha kitu galak. Urang biaya nyakar. Banyak masyaan wae. Oh galak nu kadua teh, bukan bae teh aya nomor 3. Justru ieu nu jadi masalah. Nah, ayeuna teh keur dedeuketan jeung tukang ojek. Naon geunahna cenah. Kahayang mah hiji we. Dah gitu nya. Geunah hiji mah ting trim. Sok maloba piomongkeun. Coba lamun 2 3 jadi tuh dibenyeng, jadi dikabiri, jadi dituntut. Jangan umur sirah. Hiji kayang mah kitu. Ngan lamun geus ditakdirkeun, teu wayahna mata kanu nyandung tong diledek, kanu teu payu tong diledek. Tu payu sia mah jomlo. Lain menang kahayang da jodoh manu Allah atuh. Kalau kakawin wae teh hirup teh lain kahayang main lagi. Hayang mah sakali we sukses gitu. Tak kitu deh urusan jodoh mah. Matak wean di kanu tadi di mana urang engke geus papokolot entong mah kajeng beja-beja masa lalu mah. Si Abah jeung si Nini. Kala ini Abah jadi minta dihampura. Ka dieu sagedeung. Aya naon maneh teh jom hadi. Lain Abah teh teh deuk balaka daripada engke ditakon di akhirat disalahkeun deuk jujur. Deuk minta dihampura bisi kabuluh paeh. Aya naon mah leuwas. Meunang nya kaleungeun maneh. Nyakop wae. Sugan teh aing wae nu hayang dicakeleungeun teh. Saruana baru hayang. Lain Abah teh ieu deuk balaka ka maneh, deuk minta dihampura. Kunaon teh apok kayna. Nu masa paheula teh Abah teh pernah selingkuh. Bobog teh eta sini. Baru. Geuningan maneh Jumadi pernah selingkuh. Sabaraha kali maneh? Teu pira ngan 4 kali. Bobog teh eta sini udah teu percayaeun atuh. Sok jaba getol ka masjidna, jaba nyantri ieu pernah selingkuh 4 kali rasa. Bu. Eta masjid ini ka urang mana wae sia teh selingkuh teh. Anu kahiji mah ka urang Batu Kampaan harita teh. Basa Abahna beuh di Api Hamid. Itu Kang Dungdat. Heuh teh eta. Dayarana bogoheun dikawinne ku Abah teh di heuleuyan, di oleng. Suka teh kitu kalakuan teh. Anu kadua. Yang mulu kadua mah urang pasirpeun deui.
harita teh ditawaran ku DKM aya anak beng serat aku abah jadi toeran eta teh diajak selingkuh. Ari nu katilu kasaha? Ya mun nu katilu mah harita teh dini aya nu gelo demplon keneh. Kan ku abah teh di mandian harita teh. Gusti nu Maha Agung teu nyangka boga salaki teh hujan geuningan. Seurik bari nyegruk bari nyusutan Cipanon ku tungtung samping lebih kageus lancas ku Cipanon. Hari nu kaopat ka urang mana Abah? Ulah sedih nini. Nu kaopat mah abah teh omet ulah sedih sakali deui. Heueuh keun bae. Kasaha nu kaopat? Nu kaopat mah nini teu kahaja abah teh. Abah keur iih doma mundur. Lengkap sudah dah penyelewengan si Abah. Kumaha si Nene ama nyolot teh Abah.